baik nikmat isma, nikmat ayah dinahar dipikari Allah Subhanahu wa taala wa ma'utiya. Di saat orang ayah dina posisi nikmat eta maka asyakara cara menyikapina basyakara kurasa bersyukur. Syukur makna syukur secara lisan mengucapkan alhamdulillah. Secara hak bersyukur eta nganuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala naon nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang dipake jang paragina anu sesuai nu dipikaridoo ku Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere sapatu. Urang dibere sapatu terus kurang sapatu urang dipake. Maka eta urang nyukuran bersyukur ka jelema nu mere sapatu ka